Assalamualaikum, tepangkeun nami abdi Muhammad Bahrul Rizky. Jadi di video ieu abdi bakal nyaritakeun kegiatan abdi pas poe Sabtu. Langsung lah. Abdi gugah jam 8, terus abdi langsung ibak sareng sapatu sakalian ngabersihan kamar mandi. Sanggeus eta abdi nuju sarapan. Sanggeus sarapan abdi main game tipika azan lohor. Terus abdi salat, geus salat abdi tuang. Geus tuang abdi lanjutkeun main game tipika asar. Sancang salat asar abdi mandi heula. Terus geus mandi abdi terus langsung ka mushola. Keur salat, sanggeus salat abdi nganterkeun mama abdi keur ka pasar kanggo balanja. Sanggeus balanja abdi uwih deui ka imah, terus abdi ngapalkeun materi stand up keur pentingna pika azan maghrib. Beres salat maghrib abdi langsung siap-siap keur indit ka tempat abdi bakal open mic. Abdi nepi ka tempat open mic jam 7:30. Terus abdi nungguan kesempatan abdi tampil. Abdi tampil ke 12, terus abdi karak tampil jam 10:30 peuting. Saanggeus tampil abdi ngerasa bungah pisan sabab eta teh karak pertama pisan abdi open mic di tempat selain sekolah. Abdi nepi ka bumi jam 12:30 peuting. Terus abdi langsung lanjut main game tepi jam 3. Saanggeus jam 3 subuh abdi sare. Thank you.